Gelak-gelik sorak suling hawar-hawa kabau ku hiliwirna mata kelar ngahudang rasa ciptaan nya di dieu dimumungkan Bunisari tempat nak padumukan pangancikan bagja lalana jeung inuna nu neulah eumah asih di dieu di lemur Bunisari tepungna dua ngaran nu seulih mika cinta di dieu di Bunisari carita peurih bakal dimimiti. Kunaon atuh anak king jiga nu tugana rasa Duh abdi teh mimpi panggih rejeng apa semudah bangun welas jeung mieman bari usap sirah abdi Bapa geus nyiar kabutuh tapi kawatuna penting teman rek rasa capek mun nempo hidup larungsing sok mependek ku hariring duh dedeng galindang rasa keheman
ngantos tilar dunya dipun titis tulis geus tantu kadar tebenang di sing nyerah ka bapa jeung ka indung laksanakeun talatah nu jadi bapa sameme ajal pinasti hidup jeung ngahiji keur nuhunan kahadean kening ka kulawarga nyi anggra. Mun hidup ngaku ka indung bek ayeuna ucap janji muareng robah manutan sanajan nepi ka pati tunggal lider ku kitu na hidup sing jadi ngahiji. ampun pamun munah direk udar janji dua insan papasangan berjanji mangsa datang pinuku kembang impian wahinan pangedengan dunia asal nuduhan kade ulah kajong-jongan dunia asal nuduhan kade ulah kajong-jongan
Pegerakan orang paharkan pasini udah mangsa rek datang tapi kadeh tong edan kacaturkeun geus 3 taun bajak lalana jeung Nyai Anggra babarengan najan dimimitian ku kahayang indung tapi akhirna bagja lalana miasih jeung meheman Nyai Anggra leuwih ti miasih ka dirina sendiri. Urang tudah heula carita anu keur bakait ati. Kebon rejem ingon ingon wayahna geliku dagohan geus nyieun citra
Juragan tua kabendu pas abdi pasti bayar janji. Geus 2 tahun manehna jalir janjina. Aduh Kahatam kahayang mo asal kudu janji gelis kudu janji kudu naik babarengan jengkang nepi ka pati. Aduh gelis nepi ka pati tinggal anu jadi bapak lamun surti. Bapak ulah benung abdi bade mungkas asih Gusti bade mungkas asih kangkang pajalana sanajan hati eta surti. Aduh Gusti hati teu surti. Duh engkang abdi mapasrah satutun bade bakti.
paksa pegatoria dicabut cukup ku cinta pada orang elok-elok ku gitu mendengar Semangga, wilujeng langkar, pengaret kadiri abdi, pan abdi bajar mawaluran, pembeli ukurku asik, tuasa cerah durian, komo pun siya batu remah, dapurku emas berlian, ampun tetiasa kaduki, wios, abdi jajak ngerasa-rasa. Geus 2 minggu lilana gening bagja ngajemplingkeun diri berengjeun batur prihatin
mapai sisi lepur cuk anjur harapan
layon indung digugulung bari ngecelakeun cimata rumasa ngarasa dosa bedah indit teu pamit kanu jadi indung anu mikadina padahal mah lain rek jalankeun dapuguh waktu harita belit jeung bimbing harita layon maasih rek dikelepkeun bareng jeung nu dirapalan Budi Sari kawas nu bingung Bandungan rengkang paripolahna manusia memang hirup papasangan aya beurang aya putih kitu deui aya senang jeung aya susah eta bandana manusia cak urang teuneun heula guareun mangsa rek datang lamun aya umur panjang tanyakeun terusanana ka bab jalalana nu bakal nyambung carita bangsa bukan orang tidak simpan orang sedang tong jadi halangan kerebudak tujuan ikatan jembatan Gila bersama